Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repatriana Audrian dari kelas 10 Farmasi. Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan. Tapi ti isuk mula teu acan manggih nanaon. Pas tengah poe manehna manggihan takal cau anu buahna geus asak. Tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet. Minta tulung ngomongna, "Nyet, uring manggihan tangkal cau anu buahna geus asak. Ngan hanjakal teu bisa naek, tulungan atuh ke paparon." Sakadang monyet ngajawab, "Hayu pisan, naam atuh." Tuluy maranehna arindit ka tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naek metikan cau hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan, atuh bari cumeblak ngeureuyang ciduh. "Oi nyet, mana bagian uing? Pan geus janji paparon." Tapi sakadang monyet teu mahire, jongjon we metikan jeung ngadaharan cau ku sorangan. Kalahkah maledogan ku cangkelna. Sakadang kuya poharna nyerieunana. Ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe sakadang kuya indit ka kebon juru tani. Ngala cabe nu geus arasak warnana bareureum. Ngala genep nu garedeg ka tembongna bangun arami. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Biwirna dipulas ku daun jati supaya beureum. Tuluy cupak capek cuplak ceplak cara nu geus barang dahar ngeunah. Sakadang kuya maneh ngadahar naon? "Cik uing minta atuh." Tembal sakadang kuya, "Ah ulah ngeganggu atuh, urang teh keur ngeunah ngadahar loa paparin ti dewata." "Kakara uing mah ngadahar ngeunah kieu," ceuk sakadang kuya teh. "Cik ngasaan saeutik, uing lapar pisan euy." "Kunaon mere maneh? Pan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. Hampura atuh bae nu geus mah sing karunya ka uing ge kan hayang ngarasaan buah paparin dewata teh. Nya ari maksa-maksa teuing mah tok bae tuh cokot deket tangkal caringin, tapi ulah dibeakeun kabehnya." Sakadang monyet pihara atuhna gancang lumpat rek nyokot buah paparin dewata teh. Lantaran manehna haweuk jeung saraka, manehna bung nyesakeun kabeh dibawa lumpat. Di tengah jalan raus-raus bari deudahar nepi ka beak. Ari beak aduh jejeritan wahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugeng mana lantaran manehna bisa ngawales ka nyeri hasolanana bareng. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.